capek mah capek itu awaknya lah halung saya. Tapi pemajikan keur nyiram hayang rambutan cenah. Gimana ngalananya? Sugana aya jelema nu ngaliwat panggih. Lain di kang mana mana Terus si tong di gunung. di gunung ngalah naon. Ulin wae. Iya naon? Ulin wae ka gunung. Lain kieu to urang teh euy. Pemajikan teh keur nyiram. Nah apa mana anu boga rambutan di dieu saha? Apa? Da eta pemajikan keukeuh hayang rambutan we. Ayo uang anter wae ya. Di saha? Aya. Juragan muca boga. Di mana imahna? Aya tadirinya. Ayo tutean yuk. Ayo. Yuk. Nah, eta nu gaduhna juragan Nyakeun mucang. nyakeun ke urang eta lah ka juragan juga aya di bumina. Heeh nuhunnya. Anu sami. Heeh nuhun pisan ah. Saha itu tolong nyalian imah urang euy. Wah siga nu rek mobil euy. Aduh, saha itu nu numpatan ka dieu? Buat boga nanya. Oh, jika nama itu si juragan itu numpat ka dieu, mun jika nama itu da manehna bari itu tunjuk tuh. Ah, ini ku delak tuh. Takon-takon takon ini ngopi si juraganna di dieu ah. Bari ka takon juragan ah. Hoi. Pernah di dinya tolak-tolak itu. Itu sa, oh juragan teh. Juragan. Eta kieu juragan. Dia teh aya perlu ka juragan. Aya perlu naon? Oh, pokoknya aya perlu we. Ayo di dia pun orang ngobrol. Aya naon ka dieu? Eta juragan pamajikan teh keur nyiram karek 2 bulan. Keukeuh hayang rambutan. Nah boga juragan teu boga aya kita angka samput angka gedang tuh aya nang gedang mah. Ah ceuk Mang Toto oge cenah boga cenah aya 5 tangkana juragan teh. Ari rambutan mah aya. Ngan ngarura keneh. Heuh kembae ngora oge atuh da ieu pamajikan hayang rambutan. Kiraku ngora keneh bada pait atuh. Bae ala we juragan. Da itu hayang rambutan keukeuh hayang rambutan we. Ke. Cigana sia mah ka aing.